Kawontenan di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Amarta. Prabu Yudhistira ngagentraan Rayina Bima Arjuna sareng Rakana Raden nyata Rakana Prabu Batara Kresna di Dwarwati. Daya kajabi Prabu Yudhistira dua dinten kapengker ngaraos gering ngalang layu margi asa bingung ku masalah impenan anu tangkos nya manggil wargi-wargina sadayana namun kula sadewa anu teu sumping margi ku jalan tugas Bima saking munggul pawenang Arjuna di Madukara Kresna di Dwarwati sadayana anyok dugi kamarta Yai Yudhistira abdi akan kakangku Dewi Yudhistira bakea aing Bima kaula nungkula ucuk sumangara Batara lingih Rai Bima Jokapino damel kaula Arjuna Raka pangampunten kakang Arjuna diakan bagea tiap kadieu kalebat sadayana inggih sumangga yai haturan kadang wargi kaula sarea bagea Rai Bima Arjuna ya plingih Raka Batara Yai adi akan pangampunten diakan sumangga Raka Batara mangga haturan ringih Raka Batara Bima aku Bima mangga kajero Bima diakan inggih bagea kakangku Darmaji kakangku Yudhistira bagea keri aing siap Bima Edan ya naon siang menang aing Bima antosan sakedap adiakan asa hariwang aing ya naon ieu bisi nu ngaganggu kalancuk aing anu macam-macam kalancuk aing dibabat ku aing antosan Bima salih kadiakan inggih edan dengeunah aing bejakeun naon ka aing edan nyeri kapuri lacuk aing salajeng kanyeri kapuri aing ningikeun tenang Bima tong gede amak ieu masalah mah beres ku ngamak tapi urang musyawarah urang jeung urang dulur jeung dulur baraya jeung baraya adengeun aing teu ngeunah onangan kunaon sia jeung hulung jentung becoana gara-gara ngimpi sia ulah Bima dagoan Yai Yudhistira pangampunten akang aduh Yai komadamang Yai Yai Barna Raka Batara tong janten hewagan Yai diakan sing tenang sing kalem sabihara-sabihari tekad ucap lampah sing tentrem sadaya-daya Raka Batara nun Yai Bima bagea Yai ieu podo-podo kokong Batara nun caeur aya ibar nun
asaruwas akan datang onangan cepat managara senah tirai Yudhistira keur teu damang hapunten akang neme kadieu mermanahkeun ku jalaran ku karepotan sami-sami Raka Batara nya Dekap Pinoda merai Arjuna ngatur kusmah pangabakti unyuk Raka Prabu. Nuhun Arjuna dia akan atuh kakang Bima oge sami. Dak terima net cager net. Ayai barna kakang Bima. Atuh konyuk Raka Batara ge nangakun kusmah pangabakti Rai Arjuna. Nuhun yai mangacalik yai. Kumaha dara mangsadayana di luar wati. Alhamdulillah ngacalik-calik. Aya naon ieu Raka Prabu dugikeun ka asara reuwas tarapi sasari saeueur. Hapuran Raka Batara lanceuk kaula nyangakeun kusmah pangabaktin ka sangakeun. Nuhun yai ditampi. Pangabakti sela ditampi ku leungeun kencaka tubuh dicangcang saperingati pembihing nastaka. Nuhun yai. Atuh kaping kalina boh pinanten tina darwu kalputan dharma kalepatan nyungkeun maklum kaula Raka Batara. Yai sami-sami sanajan akang kasipatan manusia anu manusia anu kaya nuhun istilah nama teu luput tina kasalahan jeung teu luput tina bener. Salah wae lain setan bener wae malaikat eta ngaranna manusia. Sami akang nyungkeun hampura sadaya. Atur nuhun Raka Batara Bima adi akang bagea. Bagea tak terima ku aing Kakang Prabu. Aya naon sia? Manggil tayak bisa sari. Uhibarna dadakan ngageruan ngumpukeun aing. Si Jenet, si Kakang. Terus naon sih? Jalan tos sakedap Bima. Yai adi akang Arjuna. Kaula nun kula. Dekap Pinoda merai Arjuna ngatur kusmah pangabakti unyuk Raka Bataran kasangakeun. Yai nuhun ditampi yai. Atuh ka Kakang Prabu ge sami ditarima Bima. Arjuna di akang ditarima. Teu hilap ka Kakang Bima oge rai ngaturkeun pangabakti. Dak terima net. Sehat sia. Ayai barna Kakang Bima. Atuh kadua perkawis boh bilih rai kirang kata titi dudu yoga prayoga siganu sanes. Mungkin diapunten Raka Prabu kasangakeun. Sanajan akang sarua Arjuna akang sok loba salah jeung poho menta hampura sami-sami Raka Prabu. Atuh nyuhun hapunten ka Raka Batara oge. Yai nuhun yai kita pada yai akang ge manusia sok salah hampura ka kieu. Atuh nuhun Raka Batara. Kakang Bima hampura rai bisi urang. Dina ngomong sok carekeun dina akhlak sok salah hampura Kakang Bima. Ieu sarua aing genet. Aing komo aing. Aing loba hohoak. Kecorowokan aing minta maaf aing sarua. Kamu kasia adi aing. Aing nya kasia genet. Nuhun Kakang Bima. Sajabina teh aya naon sairat. Nu kedahna gempungan teh mingon kahiji ina sasih enjing nah ayeuna tos sigentraan. Aya naon teh sairat Raka. Aya naon sia ceritakeun ka aing? Kancang sia.
mangga yai aya naon eta saya dugikeun ka siga nu rareus kitu ningalna oge asa teu aya teu siga ti sasarina katitenan ku akang senah beja ngeunaan beja laras saya ngimpen anu tangtu dugikeun tina ngimpen dugikeun ka salirana pikeun ka kahuleung ngaraga meneng anu tangtu ngacentul teu paguna teh ngimpen naon teh cik saurkeun ka kaula manawi akang bisa ngabantu manawi akang bisa nulungan naon atuh jadi sabab-sabab salira janten ieu bejakeun sia atuh ngajedog wae sia mangawartos naon itu jadi masalah geus aya siku si ulung gagalakeun sana mau ngamuk Gajah Mata Rai Arjuna sanggup pikeun pitotamana ieu Raka Batara hapunten kaula nu ditedak nya pada Bima inggih Arjuna kaula nun kula siap saperkara kawa tenegrakeun rasa kasono anu jadi lancuk Raka Batara sami-sami salajan akang sami atuh kana jadi adi Bima aing sarua sono ka Arjuna sami kaula ge sono anu jadi lancuk komo dina gara-gara dina jalanan tugas urang tara papangih nyayeuna waktu anu mustari mangsa anu utama sono pisan kaula ge Raka nomor kahiji eta nomor kadua kawa teu poe ka tukang ngimpi Raka Batara ngimpen naon yai kapan ngimpi teh buahna tina ticare ngimpi teh mangrupikeun kembangna tina sare namake jeung ngahuleung jentul sagala ngimpen kawa teh kieu Raka Batara harita kaula teh nuju ngariung jeung Bima Arjuna leres ayeuna kula sadewa mah teu aya da sibuk di sajajar sareng si Bumi Rotawu si Kemar mah teu hadir cenah keur sibuk ayeuna teh keur ngayakeun ieu kunjungan ka daerah-daerah bener Bima memang nakula sadewa mah keur meujeuhna gensarana teh Raka kakau lagi nyarios melalui perantaraan WA yang tetiasa hadir nariungan Raka Prabu Yudhistira menta wartosna wengke yuningakeun ke ku kaula di walerna laras kumaha ngimpen teh ieu ngimpen kaula teh keur ngobrol jeung Bima Arjuna nakula di hareupeun karaton Amartapura aing si Jenet si Kakang keur ngariung di hareupeun karaton Amartapura nya Bima ras kumatras tuluy kumaha Raka Prabu eta tina impian teh kaula ngariung eta jogebret teh hujan gede hujan nyai hujan Raka Prabu hujan teh kawit tama alit beki dia tah hujan teh gede hujan beki dia kagedean hujan teh ngagedean ras kumaha ras eta hujan ngantukna saina gede sai jadi pinuh eta jawa tibal kalih ti kidul cai ngageungan eta hawangan Citarum ngagedean sai ngalimpas ka nagara Amartapura dugikeun kaula tiluan roroesan kabawat cai kabawat saah eta sak bakat ku gedena cai teu nyangka asa aneh keur kaula oge kapan Amartapura maluhur karatonna tapi eta cai nying ngagurudug datang mawa kaula Arjuna Bima eta Bima teh kokosehan ngenyang-ngenyang kaula jeung Arjuna aduh dedeg teuing ye dugikeun ka kitu ngimpi salira edan ngimpi teh edan siapa tuluy kumaha sia penasaran aing tuluy kumaha eta impian kaula teh kabawat sai
eta Bima kokosean nyeklan kaula namun kalau teh kabawa ngadurug-dug palit Ari Arjuna sarwa kabawa palit ai Rai Bima salamet Rai Bima ge sarwa kabawa palit aneh sakit jangkung gede ge kabawa palit edan sia manusia jeung ciunan pangeran teu bisa ngajago manusia teu bisa luas manusia sabab pangeran geus ciptakeun bener jeung salah geus ciptakeun ujian antara susah jeung senang pasti manusia mah moal bisa nolak kana rupa tumibana musibah ti pangeran bener Bima anjeun kabawa eta Arjuna teu sadar kaula ge teu sadar Bima teu sadar aduh lajeng kumaha yai teras kumaha rakap Prabu tuluy kumaha sia eta kabawa palit kaula ngan kaula teh sai mudagna cai kabawa kaula teh nepi ka tangkal saringin alun tungtung alun karaton eta Bima ieu sia jeung aing sidet kabawa palit nepi ka caringin tungtung karaton bener Bima aduh keras kumaha yai keras kumaha Raka Prabu nya kaula teh sadar keneh ngan leuleus tapi Bima jeung Arjuna geus teu aya geus maot Raka Batara asa bener impian dulur kaula Bima geus maot Arjuna naon atuh ieu impian kaula Raka Batara aduh Yai Bima adi akang anjeun teh katingalina maot Bima ieu montong sedih sia aing hirup keneh tapi kabayang anjeun maot Bima adi akang edan montong percaya kana ngimpi sia aduh asanya Bima Arjuna adi akang anjeun katingali maot Arjuna Raka Prabu eta mah impian hari impian teh kembang tina sare ulah dugikeun ka dianggap teu aduh teu bisa Arjuna Bima Raka Batara kumaha kawat tasanya ditinggalkeun jadi adi deungeunah kaula nu tangguh asa hirup teu puguh lamun jadi adi maot kaula Sri Nalendra Betara Kresna watak wantos manusia titis sing Wisnu gelar Batara berai katingal impenan ye Prabu Yudhistira memang eces kalawan dentre katingal ku Betara Kresna netelakeun ieu bakal aya kajadian nu teu disangka-sangka di nagara Amarta kitu jaring carita nu tangguh aduh Yai namun Kresna api-api teu apal maklumnya akan jadi dulu Kresna ngan saukur ngagabruk ka Yudhistira Yai adi akan Yai cing sabar Yai eta mangan saukur impian ari impian teh kembangna sare moal mungkin terjadi Yai sing yakin Yai akang yakin ieu mangukur ukur kembang sare lain kitu Yai Arjuna di akang Yai naon saudara Raka Batara sing sabar sing tenang sing yakin besi aya siku si ulung gagalkeun cara mau ngamuk ke jaman tamat sing priatna hati-hati Yai untuk semangat Raka Batara Bima di akang Bima kade Bima sing waspada Bima ieu memang impian tapi insyaallah akang yakin Panawa aya basa ora kena lara ora kena pati beunang di alar-alarna hese di alpati akang yakin Panawa moal naon akang yakin Panawa bakal salamet sing yakin Yai kakak ieu mangrupakeun ujian pikeun Panawa moal dijamin Yai kaula nun kula Raka Batara kinten-kinten ai teh moal jadi mata moal Yai moal dijamin ku akang
barang saweg rebagan nuju sempal guyon nuju nyarios sapratane pun aya hiji denawa senyatane pun nyet Raden Teja Wisesa nuju lumampah lebet ka Karaton Amarta anjeunna ngagukudur nyana tugas pikeun ngabasmi urang-urang Amarta pikeun ngaruksak urang Amarta. Pangampura ye kaula ye pageakeun ye urang-urang Amarta Jaya Arjuna saha eta saha anjeun kaula aran kaula Teja Wisesa ampura ye pulang ajar sia kugawokan teh sopan yai punten kapangkaran mangarak ka Batara Yai Bima ieu akam Kresna idin deui silakan sajen bagiakeun urang-urang Amarta aing ieu anu mana Yudhistira anu mana si Bima anu mana si Arjuna wayeuna detik ieu dipaehan ku aing sia puh sia bagiakeun aing ieu saha nyeun aing Teja Wisesa anu mana si Yudhistira anu mana si Bima anu mana si Arjuna dipaehan ku ayeuna paragat jawarana calik ampura ketuhan ku aing saha nyen teh cemplak ku gorowokan si bangsa geula laguan sia saya pulang ajar sia ari anjeun saha jeung ti mana ujug-ujug gogorowokan kitu sia teu sopan sia pengajar teu sopan siga teu nyaho sakola wae setengahkan sakola di sia edan sia dikisih ku aing saha anjeun tenawa datang ujug gogorowokan lawuh gen teu panggih ke kakarayeuna kaula saha saran ngaran manehna dek ka mana sia dek aya tujuan naon aya masalah naon sajeun Panawa tuduhkeun ka aing nu mana si Yudhistira nu mana si Bima si Arjuna detik ieu jam ieu menit ieu geura inget-inget campe modal dipaehan ku aing siga nu gelos sia goblok abong letah tetulangan sia teh ngomong dapon kumaha memeh ning hareupan adi aing ieu lanceukna aing Kresna lawan ieu aing teu boga urusan jeung maneh Kresna teu aing tapi nu diteangan ku aing si Yudhistira si Bima si Arjuna edan si aing bangsat sia teu nyakola sia gogorowokan hareupeun lanceuk aing edan net dagor net ulang ngajar sia malik ka dieu malik bangsa cicing geula cicing aing minta turuhkeun mana si Arjuna mana si Bima mana si Yudhistira kaula Yudhistira aya naon kenawa ieu kapagi aing si Bima aing oh ieu jago gede ya modar si aing si Arjuna mana tas lulus aya pesta pajana aing ditukangin sia dek naon goblok sia oh iya Arjuna teh aing Arjuna mentong gogorowokan ieu aing aya hareupeun sia aya tukangin sia dek naon sia teh campelak datang ka dieu wawanian asup ka Karaton make cungkurwok sagala bangsa tamat enak poe ieu jam ieu detik ieu Panawa modar kabeh sia aing geus tutas ngalapan didikan kadugalan kasaktian kamaragunaan modar kabeh Panawa pulang ajar sia bijil sia bangsa ya Kresna sia ngarannya memang kalau Kresna
Kaulah teu aya hubungan jeung anjeun. Kaulah eueuh hubungan jeung anjeun, kaulah eueuh masalah jeung anjeun. Teu perlu kresna pacogregan kresna pasya jeung Teja Wisesa eueuh hubungan jeung anjeun. Tapi Teja Wisesa hubungan jeung Panawa ka akar-akar ku aing dipaehan kabeh. Sia teh ngimpi kumaha teh? Sia sadar ngomong dapon ngeunah wae, dapon ngeunah sorangan si teh ngomong teh. Make jeung teu make nyengal teh kamaehan Panawa kabeh. Naon dosana Panawa, naon salahna Panawa, pangige ka kara ayeuna anjeun geus nyieun Raja Wisuna anjeun. Heuh. Tasna topilonesna. Topilonesna ulang ngajar sia. Ka dieu malik ka aing bangsat sia. Naon sia. Wah aing dipabuk sia. Campelak. Aing teh pamimpin. Ditengeul sia ku aing. Awas ajak gelut sia. Awas sia. Tibanan tenglan aing tampanan ieu. Kadik jaya kasakti kaula. Yah Arjuna sia. Awas lulus tadi. Lulus kaula. Hiji si Arjuna. Naon sia. Edan sia. Ulang ajar pinatang. Waing dipuntang dipanting sia. Lulus mimah aduh, kadiakan. Kasna, bipiluan sia. Ngomong sia. Hayang siga si Bima si Arjuna tingali teu bisa usik teu malik. Teu bisa ngomong sia. Leuleus ka kabeh-kabeh jeung panon-panonna sia. Mau bisa bentak sia. Ulang ajar sia. Saha sia teh? Make jeung aguna si Kakak Panawa pangihin teu boga dosa gen teu boga masalah gen teu. Ulang ajar sia. Istirahat. Naon anjeun? Jek dibikeun di negara mata moal kaula moal bisa dibikeun. Dek kumaha sia ayeuna? Kaula merek pasrah sumeran. Nama jeung pasrah lain gelut aing lawan aing. Kaula mah tara gelut. Edan sia. Si Bima geus tulus sia geuleuh. Maneh sarua sia. Kaula mah rek nurutan adik-adik kaula. Dek maur maksudna? Tapi kaula ge leuleus leung ieu istilahna leuleus sagala-galana. Reng hapranyugna sarwana kaula ge mental leuleus. Yang naon hirup di alam dunya kaula eueuh dulur eueuh paraya. Bahwa ieu impian kaula Raka Batara geuning jadi kanyataan. Bima Arjuna pangheulana. Yudhistira ayana leuleus sia. Raka Batara. Ieu Panawa sadayana lulus. Bima lulus. Lir kapuh. Kahujanan. Alum puruk anu tangtu. Arjuna ge sami distina sami. Kresna ningal kana roman ieu denawa. Sareret Kresna ningal ka Palih Kulon lompat. Maksudna bakal milari Gatot Kaca Margi sanes jalmi sanes pantrah-pantrahkeun. Pulang ajar sia. Geusna bipiluan sia. Pulang ajar bangsa. Babur si goblok sia. Si Bima Yudhistira geus beunang. Si Arjuna geus modal. Kabeh ku aing ngeuleuskeun kabeh. Tinggal si Nakula Sadewa. Tinggal si Gatot Kaca, si Atreja, Jakatawang, Abimanyu, kabeh ku aing turunan Panawa, Pancawala. Kabeh ku aing tewak sia. Aing jadi raja, jadi aing. Puah sia. Nu ilmuwan dengan aing. Laksana aing raja negara mata. Wah aing. Dek neangan deui aing tinggal si Kemar, si Nakula Sadewa, si Gatot Kaca, si Atreja, Jakatawang.
Abi maju pacolek jangan baik abi. Tunggu sadaya. Sadayana janten leles nutantu Arjuna Bima Yudhistira pada ngalumpuruk lir kapuk kaibunan lir kapas kaujana tetiasa gerak sadayana estuning lumpuh tas sadayana tenyadar anu tang una lampah eta anawa nu tilu parantos kempar kacarioskeun ieu Raden Gatotkaca sareng satria kalayan pawongan maksudna bade lumampah ka nagara Amarta namun istirahatlah di perjalanan anu tang Bot abdi kan ulah istirahat heula euy asa capek kaula oh mangga mana murid Bapak Semar kaula nun Kakang Gatot teu kapino damel kaula istirahat heula saderek oh mangga istirahat heula nu tenang tegerna hate kieu kaula teh setuju enggak awal garing istirahat heula mangga agan asa dengerin kieu hate aya naon ieu kajadian asa inget ka Wa Prabu Wa Batara Kangjeng Rama Arya Bima aya naon ieu kajadian teh obat aya naon ieu teh saderek satria murid Bapak Semar mangalingi mangga antos kedap antos aya kajadian naon ieu teh kalau teh asa raluas kieu asa rempang-rempeng kieu buah-buah melang kaula can matroli ka nagara Amarta tenang kasep Gatotkaca ulah hariwang kaula bakal bebela tenang pangapunten kaula ngatur semua pangabaktos kaula nuhun salerek salikeula sategenah itu kaula teh tong hariwang tenang kaula parantos toh pati jiwa raga murid Bapak Semar bakal bebela kapan awak bilih ayap panawa aya naon-naon kaula sanget tangawalna tong hariwang ugi sing tenang salira teh aparat pamarentah satria teh militer salira teh panglima sing tenang sing sabar teu raos kaula teh kaula mohon sing sabar yang Juragan Gatot kakaraeun gunah kitu aduh kan geus mah baktos abi kan diterima cepot kaula asa gunah ieu satu paru hate cepot kan tenang sabar kan kalem kan adi atuh bungsu aduh si bapak Bapak Semari nuhun Mang Cepot nuhun Kang Cepot nuhun papelerkeun eta gunungan anjeun Gatotkaca sing tenang sing sabar sabab setiap aya masalah pasti aya ubarna nya leres jendeus tenang geunah tenang bala naon baru ka dieu euy siap sing tenang kasep Gatotkaca tenang yang gunah pisan Juragan Gatot naon cenah mun eta ingat ka wawana maklum atuh budak pinilih teh satria pinilih Juragan Gatot ingat pun ka jadi wawana heuh bade ngatur terus mah pangabaktos abdi dawala teh asun nuhun dawala kunaon asa gunah aden teh ngareunah kalau teh asa teu hate dawala asa sesebelahkan kieu omong si wios tenang atuh ka adi oge sarua ieu adi murid heuh murid Bapak Semar murid babe nuhun adawala calik adawala oh siap
atuh ka murid Bapak Semar nomor hiji ge Acep nuhun yai dawala kasep nuhun yai nuhun yai si kan gelo wae akang mah ieu aya uang segala tunungan cer ngorojeng jat akang syukuri wae keun wae urang menghibur pan pawongan menghibur ulah sarwana bener pawongan mah kudu bener-bener dimana gunungan susah urang hibur coba dunungan bunga ya urang ngambil bunga meureun bener pokona hidup Gatot Kaca entong hariwang sapanjang kaula aya nyarengan anjeun rupa masalah kaula bakal bebelakan netdek leureus diuk atuh lain pinah wae cicing ngomong gitu serius aing pokona hidup ulah wang-wang hariwang maka jeung sesebelakan segala setiap kejadian setiap masalah tos anu ngatur terus skenario skenario Gusti Allah naon oge urang mengendar wawayangan cek paribasana nya den tong hariwang den pan aya Mang Dawala di dieu den walah kaula asa inget ka Prabu Yudhistira asa inget ka Rama Arya Bima karena paman Arjuna kalau inget Dawala tantos itu ka emutan kanu jadi Rama kanu jadi Wah Prabu ge tantos budak anu ngarti mah kitu salamina teh inget we ka sepuh-sepuh teh da urang teh moaki lamun eueuh kudu jadi nung bapa kolot mah tah kitu kudu sigajulkan Gatot sakirup teh aing teh kaup sama ka bapa teh ngamuk ka bapa teh dak suti ka bapa teh marah henteu kolot teh da kuring nak salah tuh da bapana di kitu kieu teh salah wae tah ulah kejadian kitu teh sia teh dosa kolot teh ieu teh saira teh saha nami teh kaula naran kaula Bang Buana Reksa leres putra muridna Bapak Semar kaula muridna Bapak Semar ayeuna dek terus di mana Bapak Semar teh bakal penak tos waktuna bakal penak den di mana teh pun Bapak teh den enggal tepangkeun abdi sono teu penak-penak sareng pun Bapak tos 7 poe teh 7 tahun den asa 7 tahun den geus 7 poe teu panggih jeung Bapak teh ka mana teh tanpa leos teh 7 eueuh we abdi ugah bobot tas isuk teu aya pun Bapak teh kemana Bapak maneh cepot Dawala kemana wah Semar kemana tuh pas tong diteangan kege bakal panggih ayeuna mah kaula teh kade Gatot Kaca sing saring sing pageh kancing saring set pageh iket ulah nepikeun ka poho kana sagalana ulah poho ka dalon-dalon hidup boga tugas panglima tentara angkatan Diamarta kudu bisa teguh pendirian kudu bisa pancek keyakinan sing teguh anjeun sing yakin setiap persoalan bakal beres urang-urang beres sederek beres tapi kalau terasa bingung kieu teh hate sebelakan malum dan namina ge manusia manusia makancikan kurasa kasieun manusia kancikan kurasa hariwang manusia kancikan kurasa was-was lutan bener siga kitu Raden mangge haita kitu nya bisa ditagih hutangnya goblok sih kana hutang wae sia mah da kitu akang mah was-was teh can bisa mayar hutang sia ngomong teh nya wae goblok ieu da aing tong hariwang kaula yakin Panawa boga sifat ora kena lara ora kena pati beunang di ala-alarana tapi hese da pati yakin kaula Panawa bakal cageun yakin Panawa bakal sehat tong hariwang hidup kasih tegas aduh sederek nuhun sederek janganana nuhun sederek komo salira hiji panglima angkatan bersenjata tuh jelema kuat jelema gagah anjeun sing hade anjeun laku sing ade lampah omat titip kaula anjeun ulah luntur ka istilahna ulah luntur ka ibunan lag kaujanan sing pangkuh kana pendirian tegakkeun bener
anu utama tangtungkeun bener hukuman zaman salah. Memang tugas kaulah kadinya satria. Sok sing tenang. Gatot Kaca. Sok tulungan ieu wa. Prabu Betara Kresna lompat ka leuweung panaksareng Gatot Kaca diudag-udagna wa. Saderek tinggal. Aya wa kaulah ka dieu. Saha? Wa Batara itu. Mana? Oh, nya. Gatot Kaca. Wah, ini wah, aduh. Kata gua anjeun. Wa Batara. Gatot Kaca. Wah. Lingi wa. Kresna lulumpatan papenak sareng Gatot Kaca. Pawongan sesatria. Aduh, Gatot Kaca. Hampura wa Gatot Kaca. Ya saya. Ieu muridna Bapak Semar. Bang bola reksa. Aduh, nepangkeun sadere. Sami-sami kaula nu ay. Astra jeung kan? Madamang alhamdulillah. Nawala. Gusti kumaha sehat kaula. Ampura katukangan. Mangga simana. Aduh, Yai. Aduh, Dharma Kusuma, Yai Bima, Yai Arjuna, aduh, tepega kaula. Aya naon wae. Aya naon saya teh dugi karena luas kitu. Aya naon kan? Kunaon saya teh? Siga nu diudag-udag. Iya. Siga diudag-udag anjing. Naon sieun Raka Batara? Mangga carioskeun. Aduh, Gatot Kaca. Gatot Kaca tiwas, Gatot Kaca anak gua. Wah, aya naon wa? Mangga carioskeun ka Gatot Kaca putra. Aduh, Gatot Kaca anak gua. Wah bingung teu manghitung-tung. Eungap dada teh sudahna. Masalah naon wa? Mun ningakeun ka sepuah keur lumamker ngobrol di Nagara Amarta. Wah teh keur ngobrol jeung Yai Yudhistira, Yai Bima, Yai Arjuna. Nya, teras kumaha? Ujug-ujug aya denawasuk ka imah. Maksud wa kumaha? Da gugur teu angin teu beja teu carita pajarkeun teh cenah. Manehna teh teu boga urusan tapi hayang maehan panawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya siga nama ieu ulang-ulang. Kawanan tang kuwa ditantang eta jelema teh sakti. Bima leuleus, Arjuna leuleus, Yudhistira ge leuleus. Teu aya nu mangapulya, wa bubur kabur di udag. Di mana waena? Di tukangan wa. Edan putra urang hadapi si ganah mah kuat tidak pakai kasar. Ieu jago jelmana ieu. Sawios ku kaula wae atuh kaula mangga salira mengker Mahaprabu Betara Kresna mengker. Kasep Gatot Kaca mengker. Wah. Kaula hayang ngasaan wa ulah. Wah kuat. Sawios ku kaula. Ya lamun kitu kaula nyumput wa. Walek nyumput itu kangen prak hadapi ku aranjeun duaan sabab wa teu bisa. Asta dinga kan nawala lan sing pagekan tu sing pagit kaulah teu tega kaulah Yai Arjuna Yai Bima Yai Yudhistira aduh Yai tobat teuing edan saya wah itu wah siap edan siap Sasya ngomong siap weh naon siap balik ngomong ke sidang sekolah siap pakai tata krama sih make etika sih teh jauh kegituan goblok sih teh di mana siap pas urang kampung wae siap goblok naon siap teu bawa urusan si aing teu bawa urusan si aing boga sia sagarat
ulah Gatot Kaca. Oh iya kabeneran aing kabeneran. Di udah-udah diteangan Gatot Kaca di dieu sia. Modar goblok sia. Sasia aing Teja Wisesa. Wasia Yudhistira geus namru, Bapak sia Bima geus namru, si Arjuna mang sia geus namru sia. Modar goblok sia. Edan sia. Tiba sakakeun sia video sia orang perang jeung aing. Modar sia Kaca. Edan sia. Kalapung wae ditajung. Belajar kata. What? Lulus. Lulus ya lulus. Aduh. Gelo euy. Gusti. Aduh. Cepot. Bawa ke kaca kan. Bawa ke cepot. Aduh, Gusti. Gan. Astagfirullahaladzim. Udah teuing agan. Aduh, Gusti. Sanasib jeung wana. Pulang ajar sia. Tetah kusaha sia. Tetah kusaha sia goblok. Tetah kusaha sia belegug. Aing urusan yang sia. Urusan sia aing. Gatot Kaca leuleus namru bati urusan yang aing. Aing putra murid Bapak Semar sia. Sok rek kumaha jeung sia. Urusan yang sia aing mah. Tik nasib pancawalan saja teu aing mah. Urusan yang sia aing mah satia. Acis aing. Pulang ajar sia. Den. Dago den. Kalah kalumpat sia. Pulang ajar mah anu taskeun di waktu itu ieu ku aing senjata ping tu watak tulus. Haling dawala. Haling. Bade dikumahakeun den. Haling ku aing dipanang sia. Campelak. Oh sia. Pulang ajar pisan da jelema teh sopan pisannya. Modar sia kanya sok den lah. Emaknya den. Sok den. Mang cepot. Lan mundur. Siap den. Sok den mundur den lah. Ieu antangna lah tuman santai. Teh sopan pisan si goblok teh. Ya kitu pisan teh si ajar. Awas sia. Dipanang aing teh nyaho ka sia bangsa. Ye. Saluhur-luhurna jalma salah pasti bakal kakeunan ruksak. Bakal kakeunan delekeun sasenjata aing pring tu tempat modar sia. Delek sia campelak gunungan aing diruksak. Coba ditunggu wae. Duh. Edan aing. Teu urusan yang satria eta. Edan aing urusan satria eta. Goblok aing. Teu pipiluan aing satria eta. Bek. Aduh aing mah acis aing. Teu pipiluan aing jeung urusan yang satria. Jeung geus saha aing teu apal jelema teh. Dik daun maksudna saha? Ampanan tah senjata aing bangsa. Inas diker sayang wirid dumampara. Ieu Raden Teja Wisesa kapanah senjata kapan tangku senjata pring tutua teklu sainga. Kabes kana dadana leungit tampal bilang tampakan danget hadia dan terulah togok Teja Manti diutus ulas Semar. Wah. Aduh ampun Kakang Semar ampun. Aduh ampun Kakang Semar. Pulang ajar sia. Bangsat binatang. Piningan ieu ulun-ulun teh. Aduh ampun. Mana. Aduh, mendingan mertua aing euy. Aduh, tulungan cepot, tulungan uing, tulungan cepot. Aduh. Setek naon atuh? Astagfirullahaladzim. Aduh, euy. Aduh ampun Kakang Semar, api selirat
Abi terang saya Kakang Semar. Ampun Abi saya 1000 kali ampun Kakang Semar. Abi dititah Kakang Semar dititah abi kurang-kurang Kurawa. Dititah kurang-kurang Kurawa pikeun mayan Pendawa. Pikeun mayan Yudhistira Arjuna Bima Arjuna Nakula Sedewa tadi paehan ku si dititah abi teh ku si Duryudana jeung si Kombayana nitah. Abi teh keur embung gelut geus mung ribut abi. Ulang ajar sia ti baheula teh deuleu. Sia wani-wani Kakang Panawa ieu saha aing? Aduh abi terang saena Kakang Semar. Sarina Bang Buana Reksa Bapak Semar lanceuk kaula. Jang beunang saha cenah euy? Hah? Aish. Geningan emang, aduh dawala ampun. Nanaon ari mah menang tugas di Patik para Kurawa di orang-orang Astina pikeun ngebunuh orang-orang Amarta Yudhistira Bima Arjuna mah ampun mang dawala ampun. Nepikeun ka kitu ari Mang Ogog. Ulah kitu Mang teh tos sepuh. Mang teh kudu mimiti tobat inslap yeuh Mang dunya teh moalami deui Mang teh tos sepuh moalami deui ngeusan. Moalami deui maot Mang teh kudu sadar Mang impura duala. Ulah kitu Mang mah tingongoran pitakolot teh kitu Mang mah cicingna Raja Wisuna we Mang mah. Moal sekali-kali teh tawala ampun Bapak Semar ampun. Tong cukup ku ampun Mang tapi Mang kudu bertanggung jawabkeun kasalahan Mang bakal dijogrogeun ka Prabu Yudhistira ku kaula. Ayo kiring ini. Mang dawala. Cepot tulungan cepot. Bapak mah da tur rupa-rupa wae atuh Bapak. Aya we Bapak mah patogog mah. Ampun cepet geus. Ayo. Jeung kuring wayahna. Lain kuring tega ka Mang, lain kuring teh nya ka Mang, tapi nu ngaran jadi kolot, nu ngaran nu jadi bener tetep ditangtungkeun. Mang salah bakal dihukuman ke ku pemerintah di negara Amarta. Punten Mang dikaleng ku abi ayo Mang. Ayo Mang besi kabur deui. Mang jago tapi geus beunang kieu Mang wae. Wah. Naon? Ton ku kumaha goblok cepet toh aing teh. Ajenting mitoh asa-asa ge salah mah ku aing deui. Penyara salah mah. Si teh. Engke kumaha Gusti Yudhistira. Eueuh. Tah kitu Mang Cepot. Sagagah-gagahna nu rongkah pasti bakal kena kehancuran. Sagagah-gagah nu salah pasti bakal kena ku akibatna. Wayahna eta Mang Pak mitoha anjeun. Mang Togog bakal dijagrakeun bakal kena hukuman. Nya nyadar atuh kituannya boga kolot teh Mang Togog teh kumaha nya aduh. Apeh teh aduh boga mitoha teh wayahna. Wayahna asli we. Satria. Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika binasa. Parantos pakti seba raga seba tanaga ka ngabelan urang-urang Panawa. Nuhun Satria. Saha saya teh? Kami kaula Bang Buana Reksa. Bang Buana Reksa. Waras kaula nu nyarioskeun putrana murid Bapak Semar. Lah saya teh. Teu kapina damel. Mun cingan juragan pun Bapak teh 7 dinten teh aya. Abi teh nuju melian pun Bapak sin teh penak jeung ieu murid pajarkeun murid Bapak Semar. Nah, teh sangem bakal penak jeung Bapak satuturkeun ieu. Satria, kitu cepot. Bapak maneh teh geus eueuh 7 poe, 7 dinten. Aduh. Wilih-wilih di Panawa aya kerusuhan Bapak Semar teh aya. Wilih-wilih Panawa menang musibah Bapak Semar eueuh. Ieu teh aya naon kajadian. Tapi eta istilahna Durjana Juti, istilah nama Denawa Siteja Wisesa geuningan ulon-ulon nama ti asna keneh nu metana geuningan Mang Togog. Nuhun eta teh duh. Mitoha abdi teh gan eta teh Togog teh zaman kieu teh. Dititah urang-urang Astina, dititah urang-urang Kurawa pikeun ngabunuh Panawa.
istilah nama terjago bayaran memang laras satria kaulah ngatur rebu nuhun laksa ketika bingah kaulah bungah amarwata suka bingah kagiri-giri ayak murid Bapak Semar anu ulung kumaulah ka Panawa asa ieu teh curiga mah teh kaulah teh asa aneh teh kaulah teh paksa salira asa aneh teh papadana sabab anjeun aya dinu bisa ngelehkeun togok teh jamanti wah ti Bapak Semar wale Bapak Semar daya saha salira pangapunten punten ieu mah punten saha saira saresna kaula mah bang buana reksa murid Bapak Semar sanes ieu mah kaula masih terpercaya weleh-weleh Bapak Semar teh aya aya satria sakti mandraguna kieu palihan gaduh senjata nu hebat kitu kaula asa ningal senjata salira dugi ka mungsrat kitu eta janten Bapak Togok saha ieu salira den saden kade den ieu Mang Cepot tipu deui we kade jadi Mang Togok nih aden saha ieu kaula bang buana reksa Mang Cepot saat ieu jeung Bapak leungit cek aden Bapak bakal panggih keke Bapak anjeun bakal panggih geus waktuna di mana den di tempatna di mana tempatnya den di dinya tempatna Bapak Semar ayana di ngobrol jeung aden mah pangampura ieu mah kaula punten pisan punten saira saresna mangga kaula bakal nyungkeun semah kasna bakal semah kula saira-sairana mangga bari nyangakeun semah pangabaktos ka salira mangga satria semah kaula tampi ku saira pinasti kersayang beri dumampara ieu Raden Bangbang buana reksa di semah kresna langit kirim sajati ilang warna senjata dan ngelek janten ulah Semar kuda pawanan ke samingon oh ya sugan teren mabeh kita itu atos pangaulanun atos juragan Kresna atos aduh paingan cekau lagi kesah aduh Kakang Semar nuhun Kakang Semar cekau lagi moal aya deui nu bakal nuntaskeun ieu persoalan nu bakal nuntaskeun ieu masalah iwah ti salira Kakang Semar paingan cekau tadi saha ieu asa bingung saha sabenerna bang buana reksa saha geus bela pati ka Panawa teh geuningan salira duh asta jingat tingali Bapak maneh hiji pejuang masyarakat anu berjuang bela-belaan demi negara demi bangsa demi dunungan iwah ti Bapak maneh waduh babeh kitu ngomong tadi ini kasyep sereungit tadi mah tah kitu geuningan Bapak Semar nuhun ayeuna Panawa parantos sarehat Bima parantos cager Arjuna cager Yudhistira geus damang ulon-ulona nyata Togok teh mantri anu dipiwarang kurang asli terus pernah nyaku kaula bakal dijagrageun kana ka pamarentah negara Amarta bakal dihukuman naon hukumanana pikeun jago bayaran ieu anu geus ngaruksak katentreman Amarta anu ngaruksak katentreman Panawa dipikeun kana ka urang-urang Amarta atawa Panawa menang musibah anu luar biasa nepikeun kaleuleuh sadayana alam ruh kitu nuhun kitu mata abdi angkat di bumi teu bebejakan jadi budak teh kitu bade ngumaula bade ngadunungan teh kitu weleh-weleh teh aya hiji jago di astina teh ngaranna teh Wisesa makana sim kuring teh init ngaleos tanpa pamit permios tanpa bebeja nya kapanggih jeung aing cekeng geus lawan terus Kakang Semar ngatukeun rebu nuhun sekali di Kakang Semar nuhun pantos tulungan kaula atas nama keluarga nganunkeun atas nama negara kaula leuwih berterima kasih ka saira jang kitu manunggal masyarakat jeung rakyat teh kitunya ieu lalakon Bapak Semar jadi satria atawa Bapak Semar ngamuk alhamdulillah geuningan penjahat atas beunang Bapak Semar terus balik deui ka dewek Panawa tos sarehat deui rupina lalakon ieu bang buana reksa atawa napi Bapak Semar ngamuk didugikeun ka dieu tuntas bilai topik wedayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup lawang Sigotaka merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana waya di dunia sadunya pokok nama di Indonesia di kampung di kota ulah hilap ka lemur si Cepot like subscribe aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like subscribe aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.